Bismillah nyebat asma ding pangeran. Bismillah nyebat asma ding pangeran. Sejak nyelang nyawer heula pitu ada ding hariri malar aya manfaatna keur nu kasep nu pangantenan kapayuning Nurian. Burpul rahayu kajanji mustari gelis Kulu burpul rahayu kajanji mustari asih barana bentang selintang kapas ini diri asing jarang jaga dora baca asik pergereci maka cakap Doa naki aduh jimat awaki kembang soca apa sareng ibu hidup teh anyar panganten nu tepung rayu nitiwanci nanas titi tatahare ini tanah jorang laku hiru Sampul anu rahayu disawer ku beti kuning pamangga pagropang kamongkan teh hidup lahir batin ngambah tekan kahirupan sing ludeun hidup aki sakitu apa mitutur ka asep kadede ati ulah aya pacogrekan gerak singkil dikiwari laksanakeun parentangan anu dipirito Gusti amin ya robbal alamin mugi Gusti Skrap oke ngantosan MC siap heula tong ka diawurkeun Kerap. so ibu kali ramana biasa bade ngawur moal mana kapayana kaya moal naik wae ibu sok naik sing saha-saha aya kupon anu di panyerotan eta tong dipiceurnya oke dironkeun ku door press di paling sok dina aba-aba katilu urang awurkeun sasarangannya sok hiji dua tilu wur awur beasna di awur aratosna di awur beasna di awur aratosna di awur
awur awur ura awur deui ngawur kena ka dedeng ati awur awur ngawur kena ka nyawa diri deng 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 deng. Hayang minta Ayah kene sok ayah kene sih artosna ya sa oh saya sep jeng 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 jeng. Alhamdulillah dina acara sarpanganten parantos kasangakeun mugi kata pindampingan mangga anu ngengkeun door press biasa dirironkeun mangita di panidianya sok